Kamana-mana teh mawa budak we aing teh. Heeh, mendidik ronelan budak atuh. Diarep-arep eta nu bisa eueuh. Kahayang amat ini. Karena urang teu boga budak Kamana-mana teh di ronelan budak atuh. Atuh da ieu mah budak teh ditinggalkeun di imah pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka indungna. Pan indungna maot. Nah kunaon maotna? Keur ngalabawang ka bentar guludug. Paingan atuh. Jadi Dicarek eta keur hujan ulah make jeung ngalabawang. isuk deui halodom. Heeh. Ngajopopong ku guludug. Aduh. Maotna ge mun itu munasabah. Abah, Naon? ari emak ke mana, Bah? Pan maot. Baheula ge. Ai mau teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Biar aku guludug. Eta teh jalanna, jalan maot teh rupa-rupa aya nu katabrak kereta api, aya anu katabrak mobil. Oh, ayo sih nama dicanak ku Allah. Jadi Allah teh bogoheun ka emak. Isna sia teh Murukan supir elep. Urang ka Allah atuh yeuh ah. dek naon? Urang nepungan emak. Merukana meureun Allah teh supir elep. Nah, sia teh Ada budak. Allah teh lain buser. Ayo urang sadayana bakal maot. Bakal. Kah sakabeh. Abah, Naon? lamun eta kiamat terjadi teh aya sakola peren teh. Abong Aduh, budak. abong bebenyi. Ada budak pecan nepi ka dinya atuh. Pan guruna ge lompatan meureun. Buat ting maot guruna.